engke bakalna dibongbroy ku dajjal mah di katuhu sorga di kenca neraka. Jelema hayang naon sia emas tek balik emas sia awe ayo abi hayang emas cokot mas tono tah hayang naon asal percaya ya aing pangeran saeutik jelema anu salamet tina dajjal da kuari ge kuari saeutik jelema salamet tina TV eta teh anak dajjal. Coba kuari ulah boga HP kuat moal eta dajjalun eta memehna teh kos kitu heula TV heula HP heula eta dajjal. Ayo kredit heula ya Allah ya Rabb duit bank heula eta nu kitu heula dajjal tah. Ayo ka dituna pokokna mah ke mangsa partai-partai kalalapir nu penting mesti mah dibere duit eta dukung aing eta dajjal ulah wakat dajjal lu itu heula dan dajjal eta bae geus sia geus ngagoler dajjal eta bae ngagoler. Masya Allah kemana eta akidah dikamanakeun kamana eta syariat dikamanakeun encan ku dajjal nu itu. Doh cenah kiai iman zahir doang batin mah ka Allah. Awas ya sakarat ka babawas ya sia. Emang kumaha kitu peristiwa sakarat? Emang kumaha kitu peristiwa sakarat anu nyaho iwati Gusti Allah lamun kalakuan sia kos kitu. Kuari dukung mendukung anu kos karari itu sing hade. Haju ka belah dieuna urusan-urusan bangsa duit bank-bank sing hade. Haju ieu urusan kredit-kredit eta kan geus mengabaikan syariat ngaranna. Ih isuk pageto can anggeus sia sakarat emang kumaha urusan sakarat kan teh nyaho urang iraha di mana kumaha kitu jaga hate urang sing hade salametkeun diri-diri urang atuh kabelah dieuna salametkeun pamajikan kabelah dieuna anak geus deui urang mah eta ih sakedeung deui jasa kat urang aduh cek urang teh oge ulah terlalu peduli ka batur teh harese kuarina dalil ambarae burudul bae. Urang nyaritakeun haram ngredit enggak dalilnya. Maju atuh nuturkeun ki uci bae mah sia ortodoks ya. Ji atuh sapodo jai mah teh dituturkeun aing mah nyaritakeun di agama teh kudu nuturkeun aing. Leg-leg ku sia tuh bangna jeung BRI-na. Leg-leg ku sia los jeung sorung-sorungna los. Aing mah teh hayangna naon ja. Ieu kono mah mau aing. Si walau ngadalil ka ditu leg-leg ku sia dalil. Heses ya. Kulang kula ye mun ngabar sababar kiai